Dia simkuring pada ngaduikeun muartal anu ngeunaan virus corona. Virus anu diaranan virus corona merupakan varian atau jenis anyar anu asal di wewengkon Wuhan, negara Cina. Di awal tahun 2022 virus ieu mimiti mahabu di wewengkon eta tuluy sumebar ka wewengkon sejenna kalawan gancang. Para ahli negaskeun yen virus ieu bisa ditetepkeun ka unggal jelema ngaliwat droplet atau ciduh ku alat bersin atau batuk. Jelema anu katempelan bakal parah. Ahli negaskeun jelema nu katepaan bakal kena ku ciri penyakit ieu anu hampir sarua siga kasakit salemna atawa batuk biasa na leuwih berat. Kusabab eta dina raraga nyingkahkeun ieu virus, pamarentah kalawan asmana dinas kesehatan di unggal wewengkon ngayakeun program bebersih di unggal tempat. Para ahli negaskeun yen virus ieu bisa paeh ku sabun atau disinfektan sejenna. Kabeh warga oge diwajibkeun make masker di satengaheun kumpul jelema loba, siga di pasar atau di pasamuan. Para ahli nuduhkeun yen ngajaga kesehatan awak, ulah capek teuing jeung getol olahraga bisa ningkatkeun kekuatan awak urang keur ningkahkeun kasakit corona. Sakitu wae warta nu kapihatur pamirsa, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, amat tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Batu panglisan. Si orang geus nyumput mete. Anu diaranan virus corona mangrupakeun varian atau